terang ieu kuburan panjang. Nya. Namina teh saha teh Pak? Ai namina kuburan panjang mah ai carios sepuh mah kapungkur Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi nurus bumi teh. Ya. Tak eta teh di dinya teh aya cai Pak. Aya cai mah di Lebak. Namina di Gunung Bongkok namina Situbarang. oh Situbarang. Situbarang dilebetkeun ayeuna cek anu carios jalmi anu syukur panginuman. Oh cai panginuman teh. Nya. Matak balong eta teh daekeun pinuh-pinuh. Oh eta aya balong paling handapna teh. Aya. Balong Eta aya. paragi naon kapungkur ta ku Kang Prabu Siliwangi di anggo naon? Ai ku Prabu Siliwangi mah teh kacarioskeun eta mah. Oh mu katelahna mah ayeuna pangitanya aya Di cai. kapungkur. Di kapungkur oge katelah. Eta mah Situbarang. Di palih dieuna Gunung Bongkok. Caket tina makam panjang eta. Lebih. Lebih di makam eta mah. Upami ke tadi dinya di kuburan panjang Prabu Siliwangi eta naha disebut Prabu Siliwangi. Kulan Nah, abet disebut makam Prabu Siliwangi. apan kapungkur cek riwayatna diudag-udag ku putrana ku Prabu Kian Santang. Udah ku Prabu Kian Santang. Itu tibaliknya pangnya. Tente Prabu Kian Santang ngudag-ngudag Prabu Siliwangi ngudag-ngudag Prabu Kian Santang bade nyepitan. Sanes Prabu Kian Santang Prabu Siliwangi ramakna anu diudag ku putrana ku Prabu Kian Santang. Oh didinya tilemna teh saur masyarakat Pangeureunan. Saur sepuh Nya maksud teh turun temurun nya pangentenya saur Pak. sepuh Pangeureunan teh kitu eta teh. Tapi eta makamna mung hiji, Pak. Hiji di Pangeureunan hiji. Udah sanes hiji pan. Di dinya teh aya wilayah naon wae salayan ti Upama wilayah didinya matak disebatkan aya ayeuna gunung gede Pasirius mah Cipareket. Pasirius mah. Ya. Pasirius mah teh naon? Pasir. Soalnya dinya teh aya Sangyang Lawang. Sangyang Lawang mah kawetan. Terus aya Aya. Sangyang Lawang eta tempat naon? Upami eta nyarioskeun Sangyang Lawang pan aya riwayat saeur sepuhnya kapungkur jaga mah euy lembur teh bakal pindah ka Cimuncang. Cai teh bakal seret memuncangan. Bijilna cai ka Sangyang Lawang. Eta bakal jadi leuwih atunya. Carios mata dilebetkeun euy lauk melang bakal ngageboy. Oh aya laut melang, pasir melang teh aya laukan. Akan eta teh lauk. Kapungkurna teh. Apa itu teh sirahna nu di gunung teh di kulon teh. Oh. Eta buntutna dipamipiran ka Kubang. Nah kumaha? Teu arapa abdi. Nami ayeuna tuh. Nya terang aya lauk pasir melang. Lauk melang namina. Ayeuna teh awakna unggul pasir melang mah awakna unggul. Huluna di kulon. Kulona di mana? Di kulon teh nyata di gunung teh ya. Gunung? Kuloneun makam anu panjang. Oh. Hulu nama buntutna mana? Teu nu ka Kubang naranyakan Kubang. Eta kikipingna. Anu Nah, bet disebut lauk. Emang lauknya segede naon atuh? kedeningan ibu mah. Tuh, eta naha lauk naon tah? Apa disebutna ge lauk melang? Kita bakal gede lauknya teh keluar. Sanes bakal keluar deui. Engke mah bakal ngagudibeg. Lauk eta teh bakal ngagudibeg cek sejarah. Tah lamun ngagudibeg lauk eta kumaha? Apan bakal jadi lautan teh ya? Allah. Matak lembur Pangeureunan bakal pinahna ka Cimuncang. Cimuncang teh palih? Kuloneun kuburan anu panjang. Oh. Terus sejarahna nya? Geus aya teh Oh. sejarah. Upami teh Tetenger nya namina tetenger. Nu kitu teh tetenger. Yakin eta teh. Ari ieu naon manyah beureum cenah geuna aya patok beureum eta kumaha teh? Manyah beureum benten deui. Manyah beureum mah saur sepuh tapi nya. Malihan ayeuna oge anu disebutkeun bendungan di Jati Gede lamun tanpa taneuna ti manyah beureum moal bisa katutup. Oh. Da kapungkur di canaknya ti manyah beureum teh sabaraha truk tah? Sabaraha truk teh Pak kapungkur teh? Nyaeur Jati Gede teh kan moal tiasa kakeueum lamun teu nyanak taneuh di manyah beureum. Tah kapungkur teh saha nu nyanakna ka manyah beureum? Nya walau Sabaraha truknya teh?
teu terang eta mah. Tapi leres eta teh. Sejarah carios kapungkur, sepuh kapungkur. Lamun ayeuna Jati Gede engke euy bakal jati. Kan lamun ayeuna henteu kapangi ku salah sahiji henteu nyokotan ti monyah beureum moal biheun ka Bandung. Caritana teh. Tina kanan geuning ayeuna. Dicanak taneuhna cenah saberat truk ti monyah baru dina pasar teh nya. Cenah di ka Jati Gedekeun nah tiasa kitunya. Da sejarahna eta teh. Matak lumpat ayeuna kana corona teh ya. Geura dina ikro hiji. Ikro hiji kumaha? Corona. Nya sok lari. Dina ikro hiji grepek. Sok diawas kumarang kali. Aya. Ayeuna oge. Corona teh. Sok dilari ku ibu. Dina ikro hiji aya corona. Kumaha? Nah. Ari corona teh dina Al-Qur'an nya Pak. Aya. Ayat sabaraha? Terang. Eta mah dan teu ditertibkeun nya masalah ayat-ayatna eta mah. Ngan ayeuna dicantumkeun dina ikro hiji we heula. Bapak memang teu teras ngaosna ieu masalah eta mah. Yang dalam dina ikro hiji nu dibacakeun ku barudak ayeuna aya corona gitu we. Aya corona geura. Jadi naon atuh corona teh Pak? Aduh ya Allah. Mau kan nyebutkeun naon Bu dirinya mah. Dan kaya bakal kapan. Urang pada eling pangitanya Pak urang teh. Nu kacida urang yang hirup urang gumelarna di alam dunia sing tebel hiji kaimanan saur sepuh ulah page gede imah atuh. Aduh, kaning abdi ni gede kieu imah tuh Bapak alas ya. Sing gede mah iman. Tah eta duh, nuhun Pak ilmu Pak. Insyaallah Pak tingawitan ieu mah abdi ge tos hijrah tos tingawitan tahun kamari teh. Hijrah abdi ge Pak nuju ngulik ilmu agama pangitanya da dunya mah kangona nya tanya da panginten tetapi urang teh nu tadi teh silih asuh saling berbagi sesama manusianya apanya saling membantu tak eta nu panginten nu kedah ku urang di tapakuran teh ya, tapi ari ayeuna cik ari sur Bapak ayeuna zaman ayeuna kumaha nepikeun ka parasea wae kumaha tah punten Bu di dinya mah namina ge jelema upami nami jelema pasti jujel Bu salalamana oge. Jujel salamina nya jelema. Laras henteu. Upami manusia mah rada leuheung. Tah manusia mah kumaha? Rada leuheung ai manusia mah. Naon tah? Mohon. Pan aya cariosan saur sepuh saur babadekan cenah hirupna manusia cenah teh langgeng di dunya teu kaboga harta sok poho ya ibadahna oge. Manusia komo urang mah jelema. Ai manusia jeung jelema bedana naon? Tah, di dieu tinggal urang anu ngoreksina. Ai urang ieu manusia atawa jelema? Nya urang mah jelema, mata kalian lagi rupa-rupa. Oh, ari manusia nu kumaha? Goib. Oh, manusia mah goib. Goib teu kaciri. Nu bisa ningali ekor hayam. Manusia mah sok pada jelema mah ayeuna rek kumaha matak sok loba ayeuna dukun. Kusi anu bohong. Tak eta fitnah dajjalnya. Geuningan. Coba lamun manusia di mana anu wani seperti kitu. Isinnya. Urang nyerikeun hate baturnya, Pak. Bu, urang cuma katitipan kamanusiaan bungkul. Oh. Kade Oh kemanusiaan ya kamanusiaan urang mah si urang mah jelemanya. Ya, manusia mah berarti eusi urang ya. Geuning. Ya Allah, Bapak nuhun ilmu tuh kan ari ngobrol kieu mah nya panya sanos ngobrolkeun sieun corona ge tapi ari manyangkeun ilmu mah justru jadi ka urang ada lebih tapakur urang teh beuki leuwih eling. Matak aya saeutik geuning cetot buru-buru euy. Hiji kudu tapakur, dua kudu tadakur, tilu kudu tak syukur euy si lain. Tapakur tadakur tak syukur tafakur naon tah meeling tafakur koreksi lah terus hiji deui tadakur naon ayeuna contohkeun ibu jeung abah ge sihargaan teu tah saling menghargai kedah geuningan tak syukur kudu bersyukur Bu ibu geus dihargaan jauh-jauh abah ti pangareang ka dieu ka itu aduh barokallahu aduh Bapak ini jadi izin
Punten dinya. Laras matak abdi tadi, aduh Bapak mangga sur abdi oge nu tadi teh. Dalam waktu apapun ayeuna kondisi corona, tapi orang kan saling berbagi. Ya. Nu tadi teh kamanusiaan teh nya, Pak. Ya, pri ka manusia lamun orang contoh saeutik Bu nya ayeuna disebutkeun hukum teh di urang teh nu berdirikan naon Pancasila. Bener teh Bu? Benernya. Cek dina ayeuna kalimah atawa nih ayat Allah dina surat naon eta Pancasila. Pancasila naon ya, Pak? Nakul waloh dina Al-Ikhlas dina. Jadi isinya apa nya aduh. Ke Bapak di ayeuna dina Pancasila iwati urang dina disebutkeun ayat kursi. Oh. Ieu bujeng-bujeng ayeuna disebutkeun maaf nya Bu. Bilih gitu ya. Ibu ayeuna bilih kasabit namina ger alit kasebat asmana dewasa kasiniran laku ning perlampahan hampura pisan. Abah ayeuna nya seperti gitu. Saya Bapak duh ilmu kang pribados nuju milarian ilmu abdi teh. Naon tak upami milari ilmu ti para ulama panginten hese nya Pak meuni keneh sasami urangnya kan. Nyumput muli nu cang ilmu mah geuning teu kedah di ajengan wae, teu kedah di para cendekiawan wae. Tapi ti masyarakat umum langkung jero sares. Mata nu dibacakan ku urang ayat kursi. Ayat kursi dugi ka mana Bu? Pancasila hukum Pancasila teh. Teh mah mangga dilenyepan ke ku abdi. Urang lenyepan ke ku abdi panginten tina ayat kursi pangintennya dinten ayeuna PR kanggo pribadosnya. Ayat kursi naon hartosna sagarupina tak can diteleuman pisan mah hartos apa sakedik tapi tak can tiasa neuleuman. Da ayeuna sok Ibu prediksi sautuhna dina surat ayat kursi tak nu diberdirikan ayeuna hukumna Pancasila sakarek syarat mana? Teu sabukuna acan apa nya. Jadi isinya banyak. Ya. Nah, sok. Itu ya Abah. Pokok panjang-panjang teuing. Abah teh nami teh saha Abah? Tuh, tadi apa terus diceroskeun Bah Doseng di Pangkeunan. Bah Doseng supados ieu mah maksud teh ieu Pak, supados tararangan sanes. Abah Doseng di Pangkeunan. Bilih aya nu bade ngaguar ilmu tentang torekah panginten naon namina nya Pak nya. Nah, pokona mah dipakeun kana torekat bisa. Lamun dek lumpat kada sejarah eta memang disebutkeun ayeuna naon ngaranna ilmu pala. Ilmu pala. Jadi Bapak mah ilmu laduni deui nya ilmu. Nah, ilmu laduni Bang. Entah ieu para kasepuhan mangga urang luar ieu panginten waktosna nya Pak nya. Urang teh sakedap panginten tapi mudah-mudahan dina pertemuan ieu teh ningkatkeun iman kanggo pribados panginten. Da teu niat abdi aya tamu bade guguru. Gitu kan? Tadi namakan Bapak bade silaturahmi panginten nguruskeun murang kali pendidikan anak kumaha panginten. Tapi kan di sisi lain geuningan Allah nyaah ka abdi. Abdi dipasihan ilmu ku Abah Daseng panginten alhamdulillah ditampi pisan panginten. Mudah-mudahan naon anu dicaruskeun urang sing mangpaat oge ka sadayana. Amin. Abahnya. Abah punten hatur nuhun ya Abahnya. Abah sing sehat. Sami-sami. Tebih tina coronanya Abahnya urang teh mudah-mudahan sing sareat sadayana diterbikeun. Mudah-mudahan corona itu sebagai teguran ke urang ningkatkeun keimanan kanggo urang panginten. Lain ngajauhan manusia tetapi urang kudu leuwih ngadeukeutkeun lebih seueur amalna panginten teras ngadeukeutkeun urang ka anu nyiptakeunana. Gitu pangintennya Abahnya. Nya. Mohon. Tuh Abah hatur nuhun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.